lah yo. Musuh baca nggak motor yo. Waduh. Jangan di sana 2 minggu jangan di sana. Ini sana ya. Kasumur coba ya. Tuh, makan ini. Waduh, kalau terasa ini lah. 2 minggu benar jadi Tuhan yo. Baladuk di maju. Wah, ayo ketemuan di sana. Pul! Pul! Mana Sepul ya? Wah, Sepul pagisan ke sumur siung. Ari si Epul laki-lakinya sehan, nurunkan derajat laki baik. Ngan baik lah. Hirup ya. Ala batan penjajahan baik. Ulu nyusun-nyusun acan ya. Duh. Nah, sempak yang geus doer. Tekal ganti-ganti acan ya. Nah. Hi. Boga sayo. Ang nil kayak geri banget ya. Oh no. Sama ya lah. Pul. Sepul digerokan apa baik kok. Rupanya anu ngegorok aing yo. Kayak suara urup aja yo. Berkek mana Sepul? Lah Pul, digerokan repe bae. Eta jeli apa opak? Masya Allah, kabina-binatin saya si Pul. Cile aing di sarua jeung opak yo, men. Nah, cek dia. Aing keur nyusuhan yo. Pul, zaman kuari masih kene nyusu. Mangkana meuli mesin cuci, nu bisa nyusu jeung nu bisa ngejo. Non, aing kitu men, mesin cuci anu bisa ngejo. Itu mesin cuci nu bisa nyusu jeung ngejo mah. Pul, tuh mesin cuci nu bisa ngejo jeung nyusu. Mana? Kayak. Mana men? Tuh. Gero-gerokan ku sia. Gerokan bae ku sia men. Sar. Tarik ke dige. Sar, tuh sih digerokeun Mang Nyomen, sugan be dibere milik. Naon ya Mang Nyomen ngagerokeun? Dige, hang milik mung. Jadi ya aing nek dibere milik. Tuh Lin, cah aing ge nek dibere milik. Bisa urang teh angkeun? Hayolah, berangcut. Aduh, buka saltain. Ke kebon gitu aing nya. Nong kebon jagong. Sugan we geus ke adalah. Ini panas kita.
Weh, jauh yuk. Buah jagung aing geus gede. Lumayan deh kok yang diborongkeun mah. Jangan-jangan si Maya. Kang, sebenarnya lah. Can, Yang sebenarnya. Can, yalah. Gue sini. Lele. Lele tuh, dicepot. Ngelus jagung bae. Awasan eueuh, ngelus anu lain deui. Si cepot. Dong nu kolot bae siapang. Hade goreng ge eta si cepot. Sia male. Atuh paraan sia. Nya goreng nya cepot. Nya oleh, suatu ngarasa modon. Ho nya pang. Tapi cek maeng mah aing pengkasepan aja. Ho aja sia lalaki. Lamun bencong mah geulis tak kasep sia. Baik lah aing. Nges nyaran jelema anu daek ngaborongkeun jagung lagi lah. Aduh, biar deh aja. Panas-panas deh ini ya. Ih. Eta mah dari si nyomen teh aja. Cuma tangan lah poe. Neng. Ih, Asep, habis di mana? Mantasnya kebon neng tuh. Kebon naon tuh, Sep? Kebon jagong. Aing main semana tuh. Tukang aing dek di Paraban Jagong ya. Kemarin ge aing di Paraban Kuaci doang. Mantas di tukang di karep. Bintang nuk bener tanyana. Naon bang ngagerokeun sari, piduiteun lain. Ho bang aya naon ngagerokeun si Sari? Geus gira ka dieu ku hese. Gira ka dieu. Pul. Tah geura bikin sesana kasih Sari. Nah, Sar, baju aing pangseutkeun Sar. Skaloter. Ke. Nah naonan mere susun ke aing? Gila aing mah geus maloba rawonan kitu. Aing mah dibere duit ge teu hayang. Geus teuing Sari loba rawonan ge, yang penting mah duit be. Gawean be ku sia dia ai hayang mah. Ja aing mah teu hayang, gila aing. Daek teh ya gawean. Nyaho da ribut bae, daek teh di gawean. Kita mah rawon kan semang rawon. Naon tuh, men? Indungna rawon. Bapak kolot. Teu handu-handu teuin aing. Mending baliklah. Hayu dia baliklah. Hayu. Kumaha mah nih susun aing? Dia budak mah, ante daek nyiseukeun nya. Geus lah, susan ieu. Tinggalkeun be di dinya. Aing baik lah sore ya. Oh gitu. Oh udah lah. Aing serem baiklah. Tuh, si cepot geus balik ja. Mendingan ala bae jagung mah yuk. Hayu geus gila ala tuh. Aku sayang nongol di dieu. Atuh, aing ngalah heula. Mendingan si dalam aja ulah. Ih, ayo bener ngumpat ayo urang. Balik! Balik! Ai, sial-sial teh aing ditinggalkeun ku budak.